Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man sedengkeun ari satiap jalma istagola anu sibuk man bisyai'in ku perkara minha tina muamalat yuktaradu eta di pardukeun alaihi ka man naon ilmu taharruzi ilmu ngaraksa anil harami tina haram fihi dina eta syai. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui yuktaradu dipardukeun alaihi ka jalma naon ilmu ahwalil qalbi ilmu tingkah laku hate minat tawakkuli nyaeta tawakkal wal inabati sareng tobat wal khosyati sareng sieun war ridho sareng ridho. Fa innahu da sanyana ari eta hal waqi'un eta terjadi bi jami'il ahwali dina sadaya tingkah laku tawa dina sadaya kaayaan. Ayeuna mah ngabahas tentang sakantuna tina muamalat. Kembali saeutik nu kamari wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hiropi. Sareng eta nya kitu deui wajib dina sakantuna muamalat sareng padamelan sami eta ge kadaya naonana kadaya ilmuna teu nya kadaya ilmuna wajib sakantuna muamalat sareng padamelan ari muamalat teh jadi anu aya kerjasamana jeung manusia kan ari manusia mah teu bisa hirup nyorangan pasti we ngabutuhkeun baturnya ngabutuhkeun temen. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuktaradu alaihi ilmu taharruzi. Sedengkeun ari satiap jalma anu katungkul anu sibuk ku sesuatu maka diwajibkeun ka manehna ilmu tentang ngaraksa anil harami fi dina hal haram. Jadi kudu bisa ngabedakeun antara haram jeung nu lain haram itu nya haram jeung halal. Jadi wajib eta teh sabab dina pergaulan urangnya teu leupas tina kontak jeung batur seperti jual beli kan aya halal haram. Nya kitu deui ilmu transaksi dina di bank upamina teh mah. Ta upami urang
teu apal gitu nya. Karena eta ilmu ngaraksa paharaman, nah berarti orang bisa berdosa nu matak wajib hukumna mempelajari tentang ilmu supaya tidak terjadi terjerumus karena haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Nya kitu deui wajib ka jalma yani ka urang ilmu tentang hal ihwal hate. Hal ihwal hate, perilaku hate. Minat tawakuli wal inabah wal khosyah warido. Nyaeta perilaku hate teh tawakal berserah diri ka Allah satos berusaha, tobat jeung sieun oge ridho. Ta teh sami kudu dipelajari. Naon sababna? Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Dasanyana hal teh kayan teh tingkah laku teh terjadi dina semua lini kehidupan. Tuhnya dina sagarupa hal oge dibutuhkeun eta teh. Nah itu nu matak ilmu-ilmu anu kurang kudu dicangking teh memang seueur selesna mah. Wallahu a'lam bishawab.